Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kabaraya wayanus anu di kidul, anu di kaler, anu di kulon, anu di wetan. Ya mugia sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kararesan simkuring ayeuna nuju bersihan wayang ditinggal pun Bapak ieu karyana sawios karyana pun Bapak Kiai Haji Ade Kosasi Sunaria. Ieu wayang busa nu kakasihna Prabu Naga Percona Raja Tigiling Musi ya. Singkuring nuju ngelapan nuju bersihan di wayang. Bari kitu selami pisan teu dianggo. Ieu Naga Percona teh salah sawios Raja Tigiling Musi anu gugur anu perlaya ku Raden Purabaya atau Nabi Raden Gatotkaca itu kebul hungkul baraya simkuring ya bersihan terusan dia wayang buatan pun Bapak ditinggal pun Bapak warisan pun Bapak kantos kusim kuring dicanakeun dina lalampahan Jabang Tutuka itu selami bisa tadi aku bersihan selami bisa kebul hungkul ieu pun Bapak ngadamel wayang busa Naga Percona di sekitar asa kaemut simkuring mah di tahun 80-an lah, tahun 80-an ya. Ieu lami pisan simkuring ieu. Nembe penak deui ya tilu sasi kapengker. Tilu sasi kapengker ieu di gudang. Padahal kantos ku simkuring di sanakeun teh. Kantos dianggep pentas ku simkuring dina lalampahan Jabang Tutuka. Ieu panangan lagi terus sudah diservis terus para roto pasti kena klasik kita cantik rumah udah dipasang deh itu di ieu bahanna tina busa anu dilapis ku spon teras ku lem teras dilemnya teras ngangge diwarna dicat. Ya, di samping simkuring saupamina sono kapun Bapak terutamina simkuring ngadoakeun parantos ngampungkeun almarhum pun Bapak simkuring upami sono oge sok bersihan karya-karyana tamina wayang karya busana gitu nya seperti simkuring sudah bersihan dipupusti gitu. Kumaos simkuring sa nuju jumeneng pun Bapak simkuring lingas. Karaos nama enak sa posna teu aya karaos pisan riyogina butuhna ku elmuna kadang sono ku papatahna tu pujeuna kitu simkuring karaos kaduhung ieu Naga Percona dina lalampahan Jabang Tutuka seueur pisan versina nalika ngalamar ka Dewi Supraba. Gugurna ku Raden Gatotkaca anu nembe yuswana nembe 3 tahun setengah. Di simkuring aya videona cuplikanana sakediknya. Namun pas endingna teu aya datana hilap deui nyimpen. Simak videona nya sakedik teh. Kapunten sabudaya kelepatan simkuring bade naraskeun bersihan wayang. Kapunten bilih aya kelepatan agung sinaran awit kabaraya oyanes sapunten ari deui punten mohon wilujeng kantun simak video Jabang Tutuka.